Saterusna dijawab sajujurna ku koki yen getih sareng ramokna anu kakeureut tos lebet kana piring katuangan raja. Kerajaan medang kamulan karungkupan ku iket aji saka, kaasup Raja Buta Dewata Cengkar jeung antek-antekna. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Caturkeun aya hiji nagara anu katelahna medang kamulan anu jadi raja di eta nagara teh nyaeta Raja Buta Dewata Cengkar. Kerajaan medang kamulan dipikagimir ku musuh-musuhna, da panggeusi nagarana oge teu leh gigis jeung teu leh gimir. Anu jadi sabab rahayat panggeusi nagara medang kamulan gigis jeung gimir teh lantaran Rajana Dewata Cengkar anu boga kabiasaan ngadahar jelema. Meh saban poe patih menang parentah kudu ngajagakeun jelema dahareun raja. Anu jadi karesepna nyaeta budak lalaki. Panggeusi nagara teh beuki lila beuki suwung, langka aya budak lalaki daek ngulampeng ulin di buruan. Dina ayana oge nyarumput sieun dijadikeun kadaharan Raja Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sabenerna mah raja anu adil palamarta. Anjeunna mingpi nagara pikeun kamakmuran jeung toweksa karahayatna. Kacaritakeun dina hiji mangsa nalika koki istana masak, joaraheut ramokna kateuk-teuk anu ngabalukarkeun getih jeung sapotong ramona lebet kana pasakan anu bari dihidangkeun pikeun katuangan raja. Raja Dewata Cengkar tuang kacida ponyeunaker, saatosna tuang teras naros ka koki istana. Bumbu naon anu ku anjeun ditambahkeun kana pasakan anjeun tadi? Pasakan anjeun kacida ngeunahna. Kuring ngarasa puas karena pagawean anjeun ayeuna, dawuh Prabu Dewata Cengkar ka juru koki istana. Saterusna dijawab sajujurna ku koki ngeunaan naon-naon anu kumanehna kaalaman di dapur tadi sawaktu ngolah asakan. Yen getih sareng ramokna anu kakeureut tos lebet kana piring katuangan raja. Prabu Dewata Cengkar rasa yakin yen getih sarta daging manusa anu nyababkeun pasakanana ngeunah kacida, turu manehna yakin yen daging manusa ngeunah pikeun di dahar. Saprakti harita Dewata Cengkar menta disadiakeun kaolahan daging manusa pikeun kadaharanna sapopoe. Kerajaan medang kamulang saprak harita jadi suwung ku jalma anu lampeng di luar jeung kaayaan nagara teh jadi matak dikasieun. Sabab unggal poe aya we saurang jalma anu dijadikeun pikeun kadaharan raja, khususna budak lalaki anu ngora keneh. Dina hiji mangsa patih ngulincer ka unggal lembur teu manggihan jalma saurang-urang acan. Mangkaning Dewata Cengkar geus marentahkeun sangkan kudu buru-buru mawa budak lalaki ka resepna. Patih pohara bingungna sabab geus saminggu teu manggihan budak lalaki bawaeun ka karajaan. Mangkaning lamun nepi ka balik lengoh teh Raja Buta Dewata Cengkar baris ngamuk. Keur meujeuhna baluweng torjol aya budak lalaki talandan telenden nyampeurkeun.
basa Kupatih diajak ke kerajaan teh. Eta budak kawas nu taya kasieun, malah ngajak buru-buru init dah hayang geura panggih jeung raja cenah. Eta budak lalaki teh ngaku boga ngaran Aji Saka. Barang nempo patih nuntun budak, Dewata Cengkar tibuburanyat bakaku atoh. Nah, lila-lila teuing. Ieu kaula geus teu tahan, hayang geura ngotrok sirah budak. Tanya Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka lain sieun atawa lumpat, tapi jug-jug nyolongkrong nyampeurkeun bari surak seuri. Dewata Cengkar oge ngerasa heran. Kulantaran geus teu kuat lapar, manehna teu mikir itu ieu deui. Komo barang disidik-sidik, budak teh nya kasep nya berseka. Memeh kop di dahar, Dewata Cengkar nanya heula. Bisi boga kahayang, kok caritakeun ayeuna. Bisi hayang barang dahar naon, moal burung ditedunan. Ditanya kitu teh, Aji Saka ngajawab enteng pisan. Abdi mah gaduh kahayang teh hiji Kanjeng Raja. Naon? Sok buru omongkeun. Ceuk Dewata Cengkar bari kumetap. Abdi teh gaduh iket pamasihan ti pun biang. Kanggo mulang tarima abdi bari nyuhunkeun tanah sarubakna ieu iket. Upami tos kitu mah mangga abdi geura tuang. Ngadenge pamenta Aji Saka kawas kitu teh, Raja Dewata Cengkar seuri ngagak-gak. Teh teuing, kop tanah sarubakna eta iket keur maneh, malah mengkurang mah ditambahan deui. Dewata Cengkar geuwat marentahkeun ka Patih jeung Ponggawa pikeun ngajak Aji Saka ka pakarangan karajaan. Di pakarangan kerajaan, Aji Saka meberkeun iketna tuluy diamparkeun dina taneuh. Tidinya tuluy nyarita deui ka Dewata Cengkar. Toma Kanjeng Raja ulah jalir janji. Moal jalir janji. Para dewa nyaksian janji kula. Disaksian ku sarerea, iket nu ngampar di pakarangan bet kawas nu hirup. Iket nu diamparkeun teh bet beuki lila, beuki meber ngalegaan. Beuki lila, beuki meber deui. Pakarangan akhirna karungkupan. Iket sakti Aji Saka beuki rubak, beuki lega nepi ka antukna. Kabeh karajaan medang kamulan karungkupan ku iket Aji Saka. Kasuk Raja Buta Dewata Cengkar jeung antek-antekna. Aji Saka saterasna ngagentos Dewata Cengkar salaku raja di medang kamulan. Rahayat anu ngungsi ka daerah lain balik deui ka medang kamulan sarta hirup normal seperti biasa, jauh tina kasieun jeung ancaman Raja Dewata Cengkar. Aji Saka kakarak emut yen sateu acan anjeunna angkat ka medang kamulan, anjeunna ngagaduhan pusaka keris anu disimpen di bumina di desa Majeti. Anjeunna nitipkeun pusaka keris ka abdina anu satya anu katelah Sembada, supaya ngajaga eta pusaka jeung ulah diserahkeun ka saha-saha salain ka Aji Saka pribadi secara langsung. Jadi nalika Dora datang diutus ku Prabu Aji Saka bikeun nyandak eta pusaka, Sembada nampik luyu sareng pesan Aji Saka supaya anjeunna ulah masrahkeun keris pusaka eta salain ka Aji Saka pribadi secara langsung. Ari Dora panan geus janji moal rek mulang ka medang kamulan saacan rengse ngalaksanakeun tugasna pikeun nyandak keris pusaka ti Sembada. Akhirna teu bisa disinglar deui tarung ragot adu elmu kasakten ieu dua abdi Prabu Aji Saka anu satya teh. Duanana pada kuat sarta teu bisa silih elehkeun. Sanggeus sabaraha poe tarung, dua abdi satya ieu teh palastra kusabab kaliwat leuseuh jeung beakeun tanaga. Sabab tarung memang poe-poe taya eureuna. Prabu Aji Saka ngaraos sedih ka Cida nalika uninga yen dua abdina anu satya parantos perlaya
jalaran pengkuh karena parentah jeung tugasna sewang-sewangan. Anjeunna teras ngadamel hiji tulisan ngeunaan dua abdina anu engkena jadi cikal bakal aksara Jawa tur digunakeun dugi ka kiwari. Tulisan Jawa anu diserat ku Prabu Aji Saka teh mangrupa pepeling sarta penghargaan kadua abdina anu satia. Kieu tulisan oge hartina anu diserat ku Prabu Aji Saka mangrupa cikal bakalna aksara Jawa. Hana caraka aya dua urang, data sawala kaduana gelut, pada jayanya sarua kuat, maga batanga kaduana tiwas. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.